dikawin ayeuna tah nyaho kudu dikawin titik. Ih lain ku kitu abi teh pernah naon kikituan teh. Iya, ari gagawe tukang ngepel kumaha gaji teh sabaraha, euy ngadon capena we. Kesang kanu yang bokol teh ngurusun aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, baik. Gobloknya si Roni teh. Lain digawe raca sarean. Kita ngepel-ngepel wae nih hararesen. Wah, ini gitu. Aisyah, gawe molor. Kami pecat gawe ku aing. Bos. Nu balik gawe teh are mun pecat. Semangat anjir. Semangat wae, ngapoe ge atuh. Dah erek curhat deui. Naon deui? Heueuh eta we nyurhatkeun eta biasa. Kabogoh deui. Heeh. Kan kieu nya abi teh hayang dikawin ku si eta teh. Dikeukeuh we hayang dikawin ku si eta. Emang eueuh lalaki lain deui? Ih lain ku kitu abi teh pernah naon kikituan teh. Kikituan. Ih Gituan teh. intina mah hayang dikawin we ku si eta. Geus burit ke dewe dituluykeun caritana. Abi balik heula nya. Nya sok kade. Kumaha ieu mana gawe teh? Ruput segala rangkung, taman balala, kolam renang can dibersihan. Kumaha ieu mana gawe teh? Bosen gawe daing? Ento bosan aslina, tapi mah semangat tah. Ulah ada geteh nanti saya dibawa sumut anjing. Ade Ron. Ngomongna betah kene ke sing baliknya. Siap. Aing kejar heula. Oh jika jero kalocok dong. Nah, ieu tempat gaweana teh. Sugan we aya di tempat gaweana ah. Aya di beres. Arek naon atuh jog jalan ka imah dunungan era mantau ka ditu atuh ku aing teh keur gawe. Oh sok ka dieu atuh, lalila sok ka dieu deuk naon? Ka dieu maksudna. Tadi lalila diuk di dieu tah era digorowokan pas urang kampung wae. Iraha tuh arek ngajak abi kawin teh. Nyangke atuh menang geus kadu ajis mun geus menang arisan da atuh karek oge gawe atuh karek sabaraha bulan gawe di haji videona oge atuh. Ayo we diundur-undur ke deui meuni. Abi teh hayang buru-buru dikawin ku aa teh. Kawin mah babaritan yang duitna nu hese mah mikir pake otak. Aja lah matinya. Minggu naik gitu sih kan lupa saya. Eta si Roni menggar aneh wae teh. Pokoknya teh hayang abi kudu dikawin. Oh, sabar. Naon ieu teh Roni? Ini gararan neng teh kau kain istirahat. Iya bos ta, iya boga ka Bogo ulin wae ke tempat gawe ngerakeun wae pan urang teh keur gawe bosnya diganggu wae ka Bogo lieur boga ka Bogo na bos ah. Da abi teh hayang dikawin. Ih pokoknya abi mah hayang dikawin ayeuna. Tah nya ho kudu dikawin titik.
Roni, mana mah kudu bersyukur, awe nyamper-nyamperkeun wae. Sok-sok atuh gerak kawin nih mana? Oh enak bos ngomong tinggal kawin ada bos kawa duit tuh bos. Bingung kau orang nage bos semoga duit mah lieur. Ron, mana mah kudu bersyukur, coba kos aing, imah loba, mobil aya, sabah lega, tapi awan gaekeun awe ka aing teh. Kalah curhat. Gede amak kok kabogot teh Ron. Oh gede amak bos kubu. Geus der lah. Urang ngajero lah. Bos kira. Ayo ngobrol di jero bos yang ngobrol. Penting tuh, Penting pisan. masalah awewe lain. Oh masalah awewe yang jodoh masa depan bos lah supaya ayo teu suram teuing. Duit asa tinggalin, nah duit eueuh. Tinggalin kitu di dinya. Kieu bos. Nya sok kumaha cing caritakeun ye. Kieu urang teh kabogoh era bos ngajak wae kawin ka dieu pulang anting sabaraha kali mun bos keur gawe ge ka dieu ngadon jojo daerah ku tetangga teh bisi pajaran naon. Sedengkeun kan urang teu naonan di dieu cuman ada sesuai ngajak kawin awewe teh ka urang teh bos urang bingung. Bingung kunaon ai maneh? Rek nyam duit. Moal bere ku aing mah. Nu bulan-bulan atuh kami can dibayar sia teh. Lain bos pinjem duit di dieu mah. Terus rek naon atuh maneh teh? Ngeusik kieu nya eta mah. Pan bos silang geus pernah nyarita ka urang. Bos teh yang kawin dikarenakan tidak ada ceweknya, belum ada jodohnya bos teh. Ngeus kieu we eta mah. Kabogoh di dieu digadekeunna ka bos. Kawin we heula ku bos. Tah engke mun bos geus rumah tangga di dieu geus boga duit ku di dieu ditebus. Hade pisan satuju. Hade mana buka otak teh. Kadang-kadang jernih, kadang-kadang bodoh mana teh. Satuju lah. Tuh bos awewe situ daek. Aduh, ya aing geus ngerakeun deui ka dieu naon atuh. Geus sakalian geroan sih teh geus anya. Bebek ka dieu bebek. Anya mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh bos aing dia cenah dieu bos. Ambek-ambekan wae. Semangat cari kade. Aing naon mah teh balik di ka dieu ngira kudu wae bunungan nih bos tuh bos. Baik deui mah tuh. Abi langit duit, bisi murah di dieu. Lebar 100.000 jang ongkos. Gampang masalah duit mah. Sok teruskeun masalah tadi teh kumaha masalahna? Numpang aja mana ya? Jadi kieu kieu dengekeun tak cuy. Jadi kieu pandinya teh hayang kawin yo. Di dieu can boga duit, sedengkeun ieu loba duit tapi jomblo, bujang lapuk, geus kawin lah di gunungan digadekeun daek. Aduh. Heula ah, mikir heula. Mikir heula gini ngeureun nih. Gua mau daekeun geus dipake urang manehnya. Kieu bosnya masalah dipake jeung teu dipake mah eta mah geus nomor 3. Eta mah geus kieu nomor 1 mah. Nu penting mah awewe eta daekeun ka bos geus. Bos kawin kayak geus kawin rasakan kenikmatan rasa si dia mah. Enjoy bos. Si dia sukanya di atas bos. Nomor naon? Nomor togel. Gue ngerumusan. Asli.